Para mitra nu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng mangga atuh carios nyambung nujuduna ingkar karangan koswara urang teraskeun deui. Mangga ngaturkeun nuhun para mitra kasubri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng deui. Atuh salajengna sabada mangga namatkeun bagian ka-23, mangga neraskeun bagian ka-24. Sadinten para mitra 2 kali upload enjing-enjing nyaeta jam 10 enjing-enjing para mitra atuh nu wengina jam 8 wengi. Hapunten kantos Mang Jaya Expose jam 8 hapunten lepat. Lepat. Enjing-enjing jam 10 anu wengina jam 8 wengi. Mangga dongeng ayeuna urang teraskeun nu judulna ingkar karangan koswara atur nuhun nu parosna subscribe sareng loncengna nu parosna like-na pon kitu deui para mitra komentarna sareng sajabina atur nuhun sadayana ge seueur mangfaatna kanggo tim di Mang Jaya Official. Kalian atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi nu parantos ngadorong ngadeudeu atanapi ngarojong kana acara ieu sangkan Mang Jaya Official tiasa aya teras gitu. Mangga ingkar karangan koswara dina bagian ke-24 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna ingkar. Ye dongeng para mitra karangan koswara ayeuna nincak bagian ka-24. Para mitra kaum dangu dina akhir bagian ka-23 urang sami-sami ngabandungan para wargi. Nen Kancanawati harita parantos tiasa ngungkulan ngubaran bulan anu mana bulan nuju para mitra sadaya hartos nama diropea ku mamanyang dugi ka akhirna harita teh Nen Kancanawati nyokot boneka bari eta boneka ditojos palababeheungna aneh bin ajaib ngaluarkeun getih tina eta boneka teh. Atuh saterasna kumaha nasibna mamanyang teu acan kagamarkeun dina ieu dongeng tangtos engke kapayun baris kagamarkeun. Sari milu mangkeheulkeun kana kaayaan bulan nu diheureuyan ku jalma lian. Sajelmana nu ngaheureuyan ka teh bulan teh teteh? Ulah waka hayang nyaho ayeuna Sari, nu penting mah bulan ayeuna geus leupas dina siksaan panas nu sumaramah dina sakujur awakna. Teteh mah tak naon nu wartoskeun ka Sari. Kayak ku Sari bade diwartoskeun Kang Ahmad. Keun cenah diwarah ku Kang Ahmad. Kang Ahmad teh atuh teteh jadi ti asep teh. Luhur ilmu jemar ku pangabisa. Ilmu lahir ilmu batin nyampak di Kang Ahmad mah. Sari bangun reueus. Ngajarkeun mak ka Ahmad geuning mah dipuji-puji bea karep Sari. Lah benci-benci ge tapi rindu. Pokona mah lah gersang segera juga merangsang. Duh, eta mah jelema nu ngaheureuyan ka teh bulan hebatnya bisa ngirimkeun panyakit panas di kajauhan. Hebat kene teteh tapi ketang margi teh bulan ayeuna tiasa damang deui sehat deui nya. Sari manusia masok aya apesna teteh tadi balangah hadena kabulu sadar kana kaayaan mun henteu beu cilaka aya bahan bulan moal katulungan deui. Harita bulan reuas lain di kieuna para mitra bari manehna ngajawab mama cenah kitu. Moalnya teteh tapi ayeuna mah panuran geus leupas dina pangaruh eta jalma malah jelema nu dalekana ge geus binasa. Harita bulan nyebut mama deui. Maknya teteh bener ayeuna geus heula perkara eta mah urang cukupkeun nepi ka dieu. Engke ka hareup mun bulan geus bisa ngomong deui, mun Sari geus gembleng pipikiran deui, ku teteh bakal dibere nyaho ngeunaan sanu jahat sanu leka ka aranjeun. Tuh da teteh mah nya ka Sari teh nyang kanu gelo wae. Sari mah sehat teteh, teu boga panyakit, Sari mah sakieu jagjagna, sakieu sehatna, sakieu pokona mah lah jagjag. Nganu kapikirku Sari mah Kang Ahmad unggul teteh. Pokona mah upami teu aya Kang Ahmad teh mun asa sepi teh dunia teh eta kitu. Nu penting mah lah Sari mah hayang penak jeung Kang Ahmad ge mun aya penak Kang Ahmad wartoskeun nya teteh nya. Nya pasti. Sari ge kuraweud baeud kasigeung hatena omongan ku Nen Kancanawati bieu. Saur saha teteh yang Sari gelo teh? Teteh mah ari nyarios sok matak teu geunah ka batur.
Kumahanya tepugu ting mentak nyeri kana hate pokna deui padahal tadi nyebutkeun Paramitra sadaya geus ditutup caritaan tapi sari dasar boga panyakit teh atuh harita teh nyarita deui pok deui majarkeun ceuk saha gelo bari jeung gegetret kana sirah sagala ngomongna duluk dilak antara Kabulan jeung Ka Enden Kancanawati. Ulan imut ngagelenyung asa kahibur jeung ngarasa lucu ku ayana sikap jeung gerak-gerik sari mangsa harita. Hitung-hitung hiburan we cenah. Ningali hiburan mamahal cenah ieu mah ningali jiga nu keur ngayakeun sandiwara. Ari Enden Kancanawati pok nyarita. Ih da teteh mah teu nyebutkeun yen sari gelo ieu. Ngan supaya sari engkena pada mikaresep supaya Ahmad jadi miliknya deui. Tah taya jalan sejen iwati sari ku teteh kudu dijiad kudu diubaran. Kitu tah sari lain kalah ka amak-amakan wae barina oge. Oh kitu. Sari mah teu amak-amakan da Kakang Ahmad bungkul moan geboga kaboga kasih arum. Tapi dia duka kumaha geuning cinta teh mending anteng pokokna mah teu beunang diwangbalerkeun teu beunang disisilihan teu beunang dipopohokeun inget wae lengket masket aya dina kongkolak mata pokokna mah Kang Ahmad salilana kapi eling beurang jeung peuting aya paribasa lah pokokna mah sari mah peuting teu ngena sare beurang teu ngena dahar teh kitu inget wae Kakang Ahmad duda teh kumaha nya eta kumisna lah mending ngajeprit kumisna teh basa harita antel ge kana ieu kana pipis sari meni karasana ge 2 minggu meni teu leungit-leungit eta kumis Kang Ahmad jadi rumutna galing dan jangkung alit salirana pokona mah kasep ngalempereng koneng Kang Ahmad teh cek sari para wargi sadaya geus kagamar kumaha we luwai-leuwaina sari nyarita ngagambarkeun kaayaan anu jadi kabogohna atawa salakina Ahmad anu katelah anu memang Paramitra dipika inget bae ku sari mah beurang jeung peuting. Yakin ka teteh engke bakal kapimilik deui ku sari Ahmad teh malah bisi hayang 10 siga Ahmad atawa nu leuwih ti Ahmad babari nu penting asa sari nurut ka tetehnya. Pokona mah asal sari nurut ulah loba carita ulah loba omong. Jep ayeuna mah cicing we kumaha teteh nu penting mah. Nya bade atuh teteh sayang lah pokona mah. Ayeuna mah geura lanongan atuh teteh teh bulan teh hawatos bagja meureun sari teh bagja saya hindeungana. Cek dalang teh mah cenah bingah amarwata suta bingah ka giri-giri pamiteh bulan anu geulis tiasa nyarios deui ngarah tiasa berkicau cara sari Ratnasari anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina jiga putri Tri Kahyangan. Ngomongna sari suraseuri bari lunggak-linggak sagala. Duka geulisna, duka ogona. Nganajan kumaha bae oge tetep sari katemong geulisna. Lincah deui teu mustahil mun pada mikaresep di mana manehna geus cager deui. Sigana lain hal pamohalan. Mun engkena manehna jadi sinen bakal leuwih sohor batan ti heula-heula. Bakal jadi bentangna we mun di panggung teh para wargi. Nu ngaran Sari Ratnasari da tiba heula ge nya kitu. Atuh ayeuna keur diome ku Enden Kancanawati. Mudah-mudahan we atuh sari teh bisa damang deui sabihara-bihari nepi ka manehanana bisa manggung nuluykeun ajen seni terutama seni budaya Sunda. Aya kasebatna we cenah Sunda tapi jelema geus paroho kana basa Sunda, geus paroho kana budaya Sunda. Bade kumaha atuh nyebutkeun Sunda tapi paroho deui di imah geus era ngomong basa Sunda. Kolot era ngajarkeun basa Sunda ka anakna. Anak barudak asa leuwih gagah ceuk kolotna lamun ngadenge barudak ngomong basa Melayu, basa Indonesia. Bade kumaha atuh basa Sunda nasibna para wargi? Upami ku urang teu diropea, upami ku urang teu dipiara, upami ku urang teu disubur-sure ku saha deui atuh basa Sunda teh. Moalnya urang walana para mitra kudu ngaropea basa Sunda, kudu ngamumule basa Sunda. Moalnya bangsa deungeun atuh cik urang mada urang Sunda bangsa Sunda gitu suku bangsa Sunda Paramitra maksad teh urang mah suku bangsa Sunda sanes ieu sanes suku isme sanes mang jaya mah sanes lamun peulah urang bangsa Sunda suku bangsa Sunda ulah dugi ka leungit lantaran memang da parantos ditetepkeun ku nagara ku pamarentah oge cenah yena bangsa naon teh bahasa-bahasa nu aya di tatar Indonesia ieu kudu langgeng kudu tetep ayana kitu langgeng para wargi sadaya ulah dugi ka hartosna mah leungit
Ta ieu kumaha carana ngaropeana, kumaha carana ngamumulena tergantung ka diri urang sadaya. Urang ngaku suku bangsa Sunda nyaeta urang kudu ngamumule basa Sunda, ngamumule budaya Sunda. Urang doakeun para mitra Sari Ratnasari sangkan tiasa dawang deui. Dugi ka anjeunna tiasa ngamumule seni Sunda nyaeta dina urusan nyinen. Mung nya kitu kade, ulah kena-kena urang cenah rek ngamumule basa Sunda dina urusan urang nginen basa Sunda ditumpangan ku widang sejen. Hayang ieu hayang ieu cenah hayang stenar, hayang sohor, hayang neangan loba palalaki cenah kana nyinen cenah ulah kadinya maksudna ulah kadinya maksudna para mitra henteu dina bidang eta ge bidang sejen ge loba aya urusan nu kitu mah ulah hayang cenah ameh rada gagah ieu meh rada payu ieu meh rada onyoy hargana cenah terjun ka sinen keur maksudna keur neangan lalaki wah eta mah cilaka we para wargi mentos kitu mah. Jadi budaya Sunda teh ditumpakan gitu ditumpakan mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Eta mah sakedik bahan katampi bahan lenyepaneun urang sadaya anu ngaku nyaeta boga ngabogaan budaya Sunda, anu ngaku ngabogaan bahasa Sunda. Mangga urang sami-sami piara, urang sami-sami pulasara sangkan langgeng ayana. Mangga urang teraskeun. Harita Den Kancanawati memang nyarita. Memang teteh yakin Wulan bakal bisa cager deui, bakal bisa nyarita deui. Karunya mun teu cager deui teh lantaran geus heubeul teuing. Manehna ditibanan musibah nu beda ti batur. Ret Den Kancanawati ka Wulan bari pokna deui. Wulan? Tema Wulan bari neuteub seukeut ka Den Kancanawati. Di mana hidup geus cager sakali deui teteh ngaharepkeun supaya Wulan nurut jeung ngagugu kana sakur kahayang tetehnya. Ngomongna bari neuteub seukeut kana heherang panon Wulan. Antara sadar jeung teu sadar Wulan ungeuk. Bener bakal nurut? Wulan ungeuk deui. Janjinya Wulan moal jalir janji. Ingkar tina subaya, moal lunca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Pokona mah janji Wulan kudu janji kana jero hate yen moal rek lunca-linci luncat mulang. Wulan ungeuk deui bari luk tungkul. Taya deui nu jadi pikiran ayeuna Iwati manehna hayang gura-gura giru cager. Hayang gura-gura giru bisa ngomong. Manehna kabita ku Sari Ratnasari anu nyarita nerewes ngomongna. Manehna ge bisa leuwih ti kitu mun beus bisa ngomong cara bareto mah cenah para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya dina bagian ka-24 ieu Mang Jaya bade ngadugikeun pertarosan ka para wargi. Cobi saha sarasna nu ngalalakon dina ieu dongeng para wargi bahan lenyepaneun bahan emutaneun ye. Kurang saha sarasna nu ngalalakon dina dongeng saha sarasna para wargi sadaya nu ngalalakon dina dongeng teh sarasna. Nu disebat ingkar teh saha mangga urang teraskeun para wargi ieu dongeng mudah-mudahan aya bahan kanggo emutaneun para wargi. Margi dina sagedengeun ngadangukeun dongeng sok aya we ieu teh naha teh ieu teh kitu teh jeung sadini. Ayeuna Mang Jaya bade naon teh majengkeun hiji pertarosan. Teu kedah dijawab para mitra teu kedah dikintunkeun ku serat teu kedah. Ieu mah mung jawab bae ku masing-masing salaresna saha nu ngalalakon dina dongeng. Margi tiap acara, tiap dongeng cenah, tiap dongeng ieu seueur aya nu ngalalakon tapi salaresna saha nu ngalalakon dina dongeng pangna dugi ka disebat judulna ingkar. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun ieu dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Teteh percaya Wulan bakal ngagugu, bakal nurut. Kana karep teteh eta tanana, teteh bakal bener-bener dina ngubaran ka diri hidup Wulan. Sing percaya ka teteh yen teteh pohara nyaahna, pohara deuleuhna ka diri hidup teh. Mun boga teh mah adi, asa ka adi ka nyaah teteh ka hidup teh. Boa-boa leuwih ti kitu. Kedaguan sakedeungnya Den Kancanawati jung nangtung manehna rek kaluar ti eta kamar. Tapi basa rek mukakeun panto disamper ku Sari bari pok tumanya. Bari ka mana teteh? Kedaguan sakedeung Sari, teteh aya perlu heula ka kamar tetehnya. Ceuk Den Kancanawati bari nyekelan kana tak-tak Sari. Ulah lami atuh teteh, abdi mah sieun dikantunkeun ku teteh teh. Pokona ulah laminya. Abdi mah ulah lami-lami teuing dikantun, hoyong disarengan ku teteh salalamina. Sieun teteh lah itu teteh teh. Moal lila tenang heulaanan. Sing percaya ka teteh moal aya naon.
pan aya teteh jeung mun aya naon-naon mah bejaanna ka kamar teteh nya. Moal aya naon tenang. Da moal lila aku teteh ditinggalkeun nya. Nya atuh cek Sari bari ungeul. Terep paneuteub Nen Kancanawati neuteub kana beungeut ulan nu keur neuteub ka manehna. Pok Nen Kancanawati nyarita kieu. Ulan daguan sakedeungnya teteh rek nganyokot heula ubarnya. Ulan nu diuk dina sisi risbang ungeul. Ana bari breh katemong ku Nen Kancanawati dina kongkolak mata bulan. Siga aya nu herang ngagenclang teteh la medal cimata. Duka naon nu ngalantarankeunana ngahelas oge nempo bulan siga nu sedih. Nen Kancanawati nyampeurkeun deui ka bulan bari pokna nyarita. Ulah sedih kingki nya ati ulah nalangsanya manah bageur sing percaya ka teteh. Bulan bakal cager deui, teteh nu bakal bela ka bulan. Teteh nu bakal ngubaran ka bulan geulis. Taya reaksi naon-naon ti bulan tibang ti manehna neuteub seukeut naker ka Nen Kancanawati. Jeung sanyana duka kumaha harita hate bulan jadi ting seredet ting sareblak. Mun kongang bisa ngomong manehna ngaharepkeun, sangkan Nen Kancanawati ulah ninggalkeun manehna, ulah kaluar ti dinya ayeuna. Duka kumaha bet asa wegah jeung asa teu puguh rarasaan ayeuna teh rek ditinggalkeun. Najan nya sakedeung da apanan rek nyokot ubar keur manehna cenah. Kasebut saurang jelema anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa. Geus pasagi ku pangarti leber wawanen geus boga jeung kumplit ilmu lahir ilmu batin. Kasebut jelema legok tapak genteng kadek, loba pangalaman dina sagala bidang, geus masagi dina ilmu panemuna, kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh, Nen Kancanawati surti kana kaayaan bulan harita. Pok ngomong deui semu nu ngupahan bari ngusapan kana buukulan anu hideung meles. Teteh moal lila bulan ngan sakedeung rek nyokot ubar keur bulan. Da ubar nu tadi mapan bahe, tungguannya tenang da moal aya naon-naon. Jelema nu geus hianat ka bulan teh geus binasa, sing tenang, sing tenang. Siga nu berat bulan ungeuk bari cipanon mah anger ngeyembeng. Malah di antarana aya nu nyurucud maseuhan pipina. Demi Nen Kancanawati harita ngoleset ti gigireun bulan. Kebat muru ka palebah panto nu nutup, berai ku manehna dibukakeun. Terus kaluar bari teu poho panto teh ku manehna dipeundeutkeun deui. Sari ngarasa karunya oge nempo kaayaan bulan siga anu sedih ditinggalkeun ku Nen Kancanawati. Pokoe manehna ngupahan bari nyekelan kana pigelang leungeun bulan. Lan atos atuh ulah sedih bulan, ulah sedihnya teh bulannya. Kena aya jurig niliburi mah aya setan mina rupa mah ku Sari rek dihareupan naha. Da Sari ge wani kana gelut manaha. Lah anu kitu patut mah ku Sari we dikitu tah. Ceuk Sari para mitra bari ngabujuran bari jeung ngagitakeun bujur. Mending urang hiburan tetehnya ngarah teu tiiseun ngarah teu keueungnya. Bulan tibang tinggal yeuk sakedeung ka Sari geus kitu paneteupna manco ka palebah lawang panto. Nu pantona tadi ditutupkeun ku Nen Kancanawati. Teutepan nu kosong melongpong kawas jararauh paninengan. Kawas nu bararingung pipikiran, kawas nu sedih kingkin ati nalangsa hate. Sok sanajan titinggalian manco kana panto, tapi pipikiran narawangan kanu anggang. Jabati eta duka kumaha di karasa ku bulan. Asa keueung naker kaayaan peuting eta di jero kamar teh. Biasa namun keueung kitu teh di mana Sari keur sare tibra. Mun manehna keur nyileuk sorangan tapi ayeuna Sari pan nyaring aya hareupeunna bari satekah polah ngabeberah ka dirina. Atuh Nen Kancanawati panyaring keneh ngan ayeuna keur aya di kamarna. Na kasieun jeung ka keueung teh bet datang karasa tumiba ka diri bulan. Beda jeung Sari, Sari mah saeutik ge teu ngarasa keueung, teu ngarasa sieun. Malah para mitra saterusna mah Sari kerewek nemang sorana halimpu da memang manehna teh sinen apanan. Ngan lantaran keur kaganggu ingetanana tembangna ngahaleuangna jadi ngacapruk ka mana karep. Harita para mitra sadaya Sari tuluy yang ti ditu namah nyanyi peureun. Ya para mitra sadaya. Alah itu sadaya. Pesat ngapung luhur geus luhur ka handap deui cenah kieu. Pesat ngapung luhur geus luhur ka handap deui cenah kieu. Moal dituluykeun para mitra nyanyi kieu malah teu kudu sagarupa dibacakeun tuluy dinyanyikeun henteu para mitra. Ceuk dina dongeng ge kitu Mamang Jaya we. Teu puguh sia we cenah ngadongeng teh Jaya. Deu kitu meureun. Seru bapa sareng ibu teh hapunten lah bade ngaso Mang Jaya ge bade ngaso.
para mitra sadaya. Na atu aireng sesaritas tetembangan harita teh para wargi paladug di jero kamar teu kanyahoan datang na ujug-ujug paladug aya haseup bodas. Meninggalun kanal sarta eta haseup saterusna. Mulan waruga bulan nepi ka wujud bulan saeutik oge teu katempo ku sari nu aya di dinya. Teh Wulan, kunaon teteh di bulan haseup? Teteh, kunaon salira teteh teu katingali ku sari? Sari gogorowokan bari iji gimbrang kaditu kadi hayang nulungan bingung jeung anehna. Eta haseup karasa ku sari najan rada jauh gebet ngaheab panas. Teh Wulan, panas teteh eta haseup. Eta teu bisa disampeurkeun ku sari. Sari kudu kumaha nulunganana teteh? Kudu kumaha nulunganana atunya? Hitung-tung nama para mitra ngahiung ceurik sari teh. Bari jeung teteh nyerag lantaran amek teu bisa nulungan ka Wulan. Teh Wulan? Kero ngakero tarik bari jeung kitu teh satekah pola sari nyampeurkeun ngadeuketan ka eta haseup kanal. Na atuh karek anteleungeun sari kana haseup kanal eta ujug-ujug les. Haseup teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana. Leuwih heran keur sari nu aya di dinya lantaran bareng jeung leukit haseup les waruga bulan oge jadi leungit. Cerit sari ngacerit tarik pisan para mitra sadaya. Teh Wulan, ka mana teh Wulan? Sari siganu bener-bener leungiteun manehna kalayang koloyong kaditu kadieu. Neneangan Wulan ka kolong risbang di teang tangah kapara nya kitu keneh tapi tetela nyata Wulan eueuh di dinya. Teteh Kancanawati? Gera-gero ka Nen Kancanawati bari ngagedoran panto tarik naker. Teteh Kancanawati enggal ka dieu. Enggal teteh. Sari saterusna ngading diut ceurik bari hate poharana langsana sarta terus gegedor kana panto. Berai panto muka sup Nen Kancanawati ka jero bari pok tumanya. Aya naon jajari Tante Sari? Teteh, aduh, gabrug Sari ngarangkul ka Nen Kancanawati. Wulan, Teh Wulan, aduh kumaha Teh Wulan? Kunaon Wulan teh ieu? Kakara inget ka Wulan Nen Kancanawati teh gancang alak ilik di sabudeureun eta rohangan. Nyata Wulan geus eueuh. Ka mana ari Wulan, Sari? Nen Kancanawati ngagebig-gebig awak Sari. Nanyakeun Wulan nu nyata kumanehna teu katempo. Teu aya Teh Wulan teh teu aya nu. Eueuh, muhun. Ka mana? Duka atuh. Sari? Nen Kancanawati harita nyentak ka Sari puguh we. Sari ngagebeg awak jadi ngaleper ngadegdeg. Teh Wulan nyentak, Sari mah teu salah. Teh Wulan teh ku Sari ge teu dikukumaha teu dina naon. Kunaon teh make nyentak ka Sari. Sari ngomong sing bener. Barina ge teteh lain ngamak ngan heran. Kunaon Wulan bet eueuh? Hah? Bejakeun ka teteh. Ka mana ari Wulan? Abdi teh terang ka mana teh aya teteh Wulan da tuh. Sari ngadon ngahiung ceurik. Leuwih tarik batan tadi. Jabat di karunya ka Wulan teh Sari rempan manehna sok sieun disiksa ku Nen Kancanawati. Sadar yen nu disentak teh moal aya hasilna. Najan kumaha memang teu pantes manehna sasentak ka Sari. Saterusna Nen Kancanawati leuleuy nyarita utumanya ka Sari. Hampura mun teteh rada heuras dina nyaritanya. Lain naon ngan bakat ku heran pedah Wulan teu katempo. Ayeuna cing terangkeun sing jentre sajentre-jentrena ka teteh di mana ari Wulan? Basa teteh kaluar bade nyana kelandong teh. Ini blok-blok teh ka dieu aya. Aya nu haseup kanal teteh. Eta asup kanal teh ngabulen kana salira Wulan. Atuh aya asup leungit. Wulan oge teu aya. Kumaha atuh teh Wulan teh karunya. Wulan teu aya leungitnya. Muhun teteh nu kumaha atuh nya. Wulan teh ka mana atuh teteh? Sari bae tinggalkeun. Wulan ka mana ari hidup nyai? Kunaon hidup bet leungit? Bet eueuh teu pupuguh dina mangsa bieu teteh nyokot heula cai keur ka kamar keur ngubaran hidup. Lain deui nalangsana para mitra jeung sedihna keur Nen Kancanawati harita. Lantaran Wulan nu kumanehna rek diubaran ayeuna bet eueuh teu pupuguh. Tungtungna gubrag mebeutkeun maneh luhureun kasur. Meh we cai anu keur ngubaran Wulan teh bahe, mun teu gura-giru dicokot maku Sari. Tugeunah nu taya hingana keur Nen Kancanawati dina mangsa ayeuna. Pikirung sing hate rajet. Wulan waktu tadi diheureuyan ku Mama Enyang rek dibinasakeun ku Mama Enyang. Nyubadanan kana kahayang Bu Halimah. Ayeuna bet leungit teu pupuguh. Leungit teu kanyahoan,
leungit tanpa lebih ilang tanpa karana saha nu mawana jeung naon sababna bet leungit. Teteh kumaha tuh teteh? Tulungan teh bulan teh karunya. Pilarian teh bulan teh. Teu aya teh bulan sareng saha tu ari Sari. Sari ngagebig-gebig pigelang leungeun Nen Kancanawati. Bari hate mah melang beak karep ka bulan anu salila ieu babarengan jeung manehna di eta kamar. Demi Nen Kancanawati jempe wae manehna teu ngomong naon-naon kaayaan lir anu malaweung, lir anu jarauh paninengan, kawas anu pikiranana kosong molongpong bakat ku ngarasa bingung ku eueuhna bulan. Teteh ulah jempe wae atuh geura nyarios teteh, geura pilarian teh bulan. Abdi sareng saha atuh teteh ari teu aya wulan mah. Nya ari ngadenge Sari siga nu leungiteun pisan. Bari hapunten, siga ari leungiteun pisan bari jeung ngahiung ceurik. Teu burung kasigeung oge hatena Nen Kancanawati. Manehna ngaleketay oge, teu sangka atuh da Sari anu kasebut kaganggu lelembutan, kaganggu pipikiran, bet sakitu gede kamelangna, bet sakitu nyaahna. Leungiteun ku ayeuna wulan teu kanyahoan eueuhna. Galindeng Nen Kancanawati nyarita ngagalindeng bari ngareret ka Sari. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, Nen Kancanawati nyarita, ulah geumpeur teuing Sari, muga-muga dina waktu sagancang-gancangna bulan bakal kapaluruh di mana-manana. Sarta muga-muga manehna bisa ngariung deui jeung urangnya. Ayeuna dina leungeun teteh aya cai inuman. Tadina marek ngubaran bulan, tapi lantaran bulanna eueuh, ieu cai ku teteh rek dibikeun ka Sari. Kanggo Sari, bener. Kumaha teh kanggo teh bulan, panginten teu aya. Sari neuteub seukeut bari hatena mah teu puguh rarasaan. Manehna rek narema ubar ti Nen Kancanawati teh. Perkara bulan ku teteh rek engke dipanggieunkeun deui ubar nu mujarab. Leuwih ti mujarab ngan kulantaran ieu ubar teh lebar mun kudu dipiceun. Mending inu me ku hidep sugana eta tapakna, hidep bisa gembleng pipikiran. Bisa ingat deui kana naon rupa nu geus kajadian nu geus kaalaman ku diri hidep. Sanggup? Mangga teteh ngara abdi tiasa tepang deui sareng Kang Ahmad. Ngara abdi tiasa jadi nyinen deui nya teteh nya. Bener. Ngara abdi bisa mulangkeun ka nyeri ka si Arum nya teteh nya. Bener. Pokona mah sing saha jalma nu geus nganyerikeun ka urang, sakuduna meunang balasan nu satimpal Sari. Lantaran hidup urang jadi perih, jadi loba ka nyeri. Alatan dia nyeri di kubatur. Mun teteh da Sari mah menikuh, sabala pisan ngewa ta ka si Arum teh. Si Arum Surarum ta, si Surabung teh. Pika sabaleun pisan. Ngan di mana hidup geus cager, hidup kudu nurut kana sakur kahayang teteh, sakali mungpang, sakali teu nurut, mangka akibatna bakal parna, bakal aya kajadian keur diri hidup. Kumaha sanggup kira-kirana? Nen Kancanawati neuteub seukeut kana heherang panon Sari, bari ngaluarkeun kakuatan aji pangabaran anu ngancik dina dirina. Kumaha sanggup? Sanggem. Bener. Leres atuh lamun nya abdi bohong teteh nu penting mah asal abdi we ka abdi aya di nu nyebut ulah aya nu nyebut gelo keuheul abdi mah. Engke mah moal bageur, moal nu nyebut gelo. Malah sabalikna bakal loba nu resepeun. Leuwih-leuwih ti bareto nya kitu deui kana sora hidup bakal leuwih loba nu resepeun. Sora hidup bakal leuwih halimpu batan bareto. Ayeuna waktuna nu alus, wanci nu pasti pikeun ngubaran hidupnya. Muhun atuh. Sok geura calangap. Nyai geura inum ieu cai meunang teteh ngajian bieu. Kekelah teteh ulah waka di kaabdikeun teteh eta caina. Nah, eta pan kanggo teh bulan, nah moal naon kitu diinum ku abdi. Moal. Nyaan. Ih, piraku teteh ngabohong atuh. Alim ah. Nah, make embung nyai. Nen Kancanawati kerung bari neuteub antep seukeut ka Nyi Sari nu aya hareupeunana. Sin ngambek teh bulan. Pan bulanna ge eueuh kan urusan bulan mah engke urang pikiran deui babarengan. Nu penting ayeuna Sari kudu cager heula sok. Satengah ngolo nyaritana Nen Kancanawati harita. Sok ulah asa-asa sok dileut geuli sok. Beakeun kabeh ulah nu disesakeun bari sok nyai sok. Atunya Sari bakal cagernya teteh moal gelonya. Hebat teteh hebring lah. Teu asa-asa basa cai dikucurkeun tina gelas kana sungutna leguk kabeh diinum ku Sari. Nyata para mitra taya nu disesakeun sakecelak oge. Sakali nginum sakali ngaleguk beak kabeh. Nya atuh ai leguk beak inuman kulahek Sari ngulahek gubrag murag ka luhur kasur. Reup sare saliwat mah para mitra.
siga geus jadi mayit we manehna teh mung hanya ka waktosna kabujeng se. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina uji nanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang Dongeng keunyi dongeng kirang nyugemakeun hapunten mangga wilujeng kantun bae premios.